Selamat datang di New Irsyad Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Hatur nuhun. Oke, non deui. Naon? Aing mau diajak ulin sih ya. Nya hayu atuh nililaan mana-mana ulin teh. Kira tuh kan babaung heula, Oh, ame iya, rada bener. di support sih. Iya. Sok sia we. Sok. Ngomong budug sih ya. Ngarenghap. Aing sih. Ulah ngarenghap gitu. Haan geus dipela tuh. Mana dipromosikan lu? Cicing gitu-gituan. Halo guys, kembali lagi di Eating Channel dan New Irsyad. ya, hari ini kegiatan kita teh mau indit-inditan alias mau uulinan dikarenakan meureun keur teu gawe. Tuh, teman kayak di dia ge. Oh, berarti halus beker teu gawe, urang rada angkat ngador dulu gitu. Ka mana tujuanna mah nyata mah kumaha nanti meureun tuturkeun heuh. Milu mah. Hayu milu. Milu. Siap. Mundak melo subscribe lah sok hitungan. Subret tah yang ngaran. Subret. Sok Subscribe. Tah eta. Anjir. Rada ieu nya rada alus sih saya. Geus can? Geus sip. Hadenya jeung like, share, komen oge. Yuk milu we nama ini telah. Ya aku udah bijil. Kemana apa ojek? Nang ojek nih, Manis. Mana no ojek mah? bade ojek moal. Lain ojek kan mana no ojek mah? Nya neng bade ojek moal. Nawaran atuh gitu. Muhun nawaran. Milu geula. Alah. Sarani. Kala nabat naik ojek gitu, naik motor. Neng tere, me bisa bebelenya, kan bebelesatan, bebelenya kan sih kakak teh. Oh, nya. Mana ieu teh? Kala. Guys, hari ini kita naik motor, anggapnya touring, gitu. Udah mobil sama ayah sebenarnya mama di mana? Guys, hayang apa lima si poci di mana? Ting sakadar dege nepi ya, bari ngaliwat, tapi mau disamper ah. Euy nya, galaknya. Ya, saya kamai. Kadar aing jadi jemput di ditu. Sieu dia cudur bari kudu kena balong, muka. Harak si poci mah jadi ulang ngomong si poci ame rada jongjon me rada ngeunah seuri we. Ngomong si poci ge kabebanan, guys. Jadi Kita lepas gitu nya urang lepas. teh. Tah ieu mah si poci teh mana? Ya, kayak di halau. Ada kertas padang. Iya kan? Cara. Ya, Oh, itu saliwat. Itu bahagia teh si poci. Gang leutik kan jadi tak asup mobil, mata si poci mah teu bogaan mobil dagang leutik. Ini menuju Banyu Resmi jalanannya. Rada macet diharap aya mobil madam dan niat kan diulang segede molen gede. Siga kapsul tak sabar lah ya, orang sabar itu sayang Tuhan. ya kapsul mun rada siga puyer mah moal. Dari kapsul mah badak. Dia mau kapsul ngacentul.
Ayah adikku jalan aku. Ay, ayo pulang. Ayo pulang. Ayo jualan. Jualan. Kalau tuh nurutin kok kan siap. Kalau gede di siap kalau itu sebelah ayo gane. Ini ala tuh campur betul ya, Mas. Alah, cing olah urang lah teu olah. Sultan ngaliwat. Segitiga mau sebelahan. Nah, Anjing, taingannya ya. Iya mau ini sepi. tapi nih, yalah atuh sia teh. Lain lila. Iya, taingan ini anjing ini nyari kuatur kepikiran ai. Iya di mana ieu? Iya teh di situ Bagendit. Guys, nah ya betul dibawa kabur ka dieu ieu. Urang rarakitan. Nah guys, kita teh udah nepi. Ternyata saya teh indit dan tujuan teh ke situ Bagendit ya. Teuing atuh jol nepi ka dieu itu nu sia jauh-jauh teuing. Hah? Jauh-jauh teh maneh? Ya daripada ka mana? Ka floating market lebih jauh benernya. Kita setruk aing. Ayo atuh ka mana teh? Ditunggu video salajengnanya. Sampai jumpa.